Raja Rusia Peter kahiji mangrupikeun kaisar anu pisan bodoh, idiot sareng bingung. Sadayana lampahna Peter kahiji, bodoh nepi ka kretinisme. Para sastrawan anu nyerat sajarah Rusia nadamel ti Peter hiji pahlawan reformis. Dina panulis anu dijual aya tugas pikeun nyiptakeun versi anu beda tina zaman baheula. Aranjuna nyusun seueur hal anu teu dipercaya. Contohna reformasi kalender. Dipercayaen samemehna Rusia hirup nurutkeun kalender ti penciptaan dunia. Peter kahiji ngabatalkeun kalender ieu. Tahun 7208 ti nyiptakeun dunia. Janten tahun 1700 ti kelahiran Kristus. Sejarawan Rusia sareng Soviet nyarios yen ieu mangrupikeun lengkah ageng pikeun modernisasi Rusia anu ketinggalan. Konon, ku tindakan sapertos kieu, Pieter nyingkrongkeun kalender sareng nagara-nagara Eropa anu mingpin, sareng nyiptakeun rohangan kalender anu sarua. Di mana nyaman pikeun ngalakukeun perdagangan, produksi, diplomasi, pendidikan. Dinyatakeun yen Petrus kahiji nyetel Rusia dina hiji tingkat sareng Eropa anu maju. Saurna endah pisan. Tapi, nulis hal bodoh sapertos kitu ngan bisa dilakukeun ku jalma anu teu pinter atawa penipu. Maksudna, sajarahwan. Hayu, urang tingali fakta resmi. Sateuacanna Eropa hirup nurutkeun kalender Julian. Tapi ternyata, kalender Julian henteu akurat pisan. Lama tahun dina kalender Julian 11 menit, langkung lami tibatan anu sabenerna. Sanayan kasalahanana pisan leutik, tapi salami seto 28 tahun kalender Julian telat hiji poe. Kusabab eta, dina abad ka kalender anu langkung akurat diadopsi. Eta disebut kalender Gregorian, pikeun nahormatan ka Paus Roma Gregorius. Dina waktos eta, peta politik Eropa beda. Tapi kuring bakal nyebutkeun wewengkon modern supados anjeun tiasa ngartos. Dumasarkeun aparenta kapala Garea Roma, negara-negara Katolik di Eropa nalih ka kalender Gregorian anyar. Yeu Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Polandia, sabagian Jerman, sareng Walanda. Katolik parantos nalakukeun transisi ka versi anyar kalender jauh sateuaceun lahirna calon kaisar Rusia. Dina tahun 1073, negara-negara Protestan di Eropa oge nolak kalender Julian sareng nampi kalender Gregorian. Anu dimaksudnya eta Jerman, Denmark, Norwegia, Swedia, Walanda, sareng Swiss. Kuring nyebatkeun daerah numutkeun geografi modern. Tapi di Rusia, Peter pertama anu bodoh nenalkeun kalender Julian anu geus kadaluarsa. Anu ditinggalkeun ku sakabeh negara maju di Eropa. Negara-negara ieu janten contoh pikeun Peter I. Anjeunna nyonto ka aranjeunna, nyanda ka aranjeunna salaku contoh pikeun reformasi Rusia anu tertinggal. Eta anu diucapkeun ku sajarahwan. Tapi reformasi kalender Peter henteu nyiptakeun ruang kalender anu sarua sareng Eropa. Teu ningkatkeun hubungan. Kusabab tanggalna tetep beda. Eropa hirup nurutkeun kalender Gregorian. Rusia nurutkeun kalender Julian. Beda antara kalender di awal abad ke-18 nyaeta 11 poe. Perubahan kalender teh hiji kegiatan anu pisan rumit. Perlu ngadamel deui jumlah dokumentasi anu gede pisan. Perlu nalatih sadaya warga ka aturan anyar. Ieu hese, ieu mahal, ieu berat, ieu lila naganggu pagawean mekanisme masyarakat. Lamun rek nalakukeun reformasi kalender, kedah nyanda kalender anu pangsaena, pangluyu, sareng panganyarna, kalender Gregorian. Parobahan sosial anu ageng sapertos reformasi kalender disiapkeun pikeun waktos anu lami pisan. Heula lila dibahas, naha inovasi eta pantes sareng kasulitan sareng biaya anu bakal muncul sawami sareng saatos reformasi. Sok aya pendukung, sok aya lawan. Saterusna nunaan reformasi anu bakal datang dicaritakeun ka sakumna penduduk, supaya tiasa nyiapkeun diri. Peter kahiji teu bisa tu nyaho, yen satengah Eropa hirup nurutkeun kalender Gregorian anyar. Sareng satengah anu sanesna nyiapkeun pikeun ngalih ka eta. Tapi reformator Rusia anu gede milih kalender Julian anu geus kadaluarsa. Nah hiji kalender Rusia anu kurcia sasaran Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia. Aranjunna henteu ngalih ka kalender Gregorian. Sajarah henteu nganggap negara-negara ieu salaku negara-negara pamimpin di Eropa dina waktos eta. Leuwih ti eta, daerah ieu mangrupikeun bagian tina Kakaisaran Utsmania. Dina tahun 1700, Britania Raya henteu nenalkeun kalender Julian.
Tapi ngalakukeun eta di tengah abad ke-18. Rusia ngalih ke kalender Gregorian ngan di awal abad ke-20. Sanggeus revolusi anu pisan kejem. Fakta sejarah neunaan robahna kalender di Rusia henteu cocok sareng katerangan para sejarawan. Ieu sering kejadian, sabab sejarah diciptakeun ku para panyipta bohong. Atawa Peter Tama bareng jeung pamimpin Kakaisaran Rusia jeung para ilmuwan ti akademi jeung universitas, geus pisan bodoh. Bayangkeun sakabeh menteri, sakabeh pangatur, sakabeh ilmuwan, idiot, di handapeun pamimpin kaisar anu gila. Aranjeuna henteu ngartos naon anu aranjeuna lakukeun sareng nyondak kalender anu ebeul. Jadi, eta asalna cina sejarah resmi. Tapi, lamun pamimpin Rusia henteu bodoh, sapertos anu dipintongkeun ku sejarawan. Hartina, di zaman baheula aya kayaan anu pisan beda. Pangwanggunan nagara jeung politik anu sanes. Di dieu aya anu kudu disumputkeun. Sejarawan salawasna ngalayanan politikus jeung nulis deui sajarah dumasar kana pesanan pamarentahan anu ayeuna. Topik anu pisan menarik, hayu urang teraskeun.